Aduh, ampun dengan ngaso hela di dia sudah di kota raris banget ya di dia. Tanda dengan satangarian menang duit bara duit cuman satangarian mulai ti jam 7 tadi. Sukan jaba pere. Di dia kuduna gusti menikmat tarari iski iya di dia karaknya aya saung geuning di dia teh lamun sare di dia ngeunaheun meureunnya ada yang buru-buru nepi imah kuat panas kieu. Balik wae gitu. Asal usum hujan ge wah kieu tuh geus teduh deui wae. Hadena geus pere nagihan teh. Wah kedeung deui ge pak berea ka sana. Alhamdulillah menang loba oge tapi ieu mah nagihan teh. Ada kusum nyawa teh mending we nambahan duit nu kamari eta ngagadekeun sawah. Mahi meureun jeung tandura jeung nalektor. Ieu mah kadang deui ge pak beriak da. Ucan boga dengan sangu jaba. Kadang atuh hujan kadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya emak. Kabeneran aya Bu Haji di luar. Naon sih mak? Ya biasa mah rek minta duit tanduranan Bu Haji. Kajian eta teh kuli mana sih? Di si Ujang Asep Bu. Nyawahan nu Bu Haji teh Ngan satangarian da geus beak. Tinggal Ibu Haji si Bu Haji. Nya poe naon sih mak kayak bejaan deui na poe nama. Ayeuna mah rek minta duit tanduranan we. Bara poeun mak? Nya sabaraha poeun sih gitu. Anya kira-kira samingguan na duung mak. Ya tapi mama tong gede-gede hela 100.000 we hela. Aya teh. Ajeun. Mah geus beak bisa di si Ujang Asep kamar. Beli beas itu mah. Ya dibalikeun beas. Kamari mah di jabal ku si Iem. Duit 100.000 mah dijabal ku si Iem. Eta budak ku situ amat. Tong ge digantian-gantian acan. Mere henteu duit itu ngicokot kene wae. Kamari ge kadi cuma ngajanjian doang, engke cenah engke. Apanya teh tes ngajual emas teh mah gede mah. Nyarana teuing Bu Haji. Ka manapun duit tapi lang bara mere mah kakolot duit kolot dijabal kene wae. Ya cigana mah totoro gue kalalaki meureunan. Komaina mah uang mah bebas meureun. Ayeuna mah moal dibere deui geus. Balikeun beas dengan sangu gula kopi mah, beli Bu Haji, rokok. penting mah beas, kayaknya mah seueur beas kudu. Rokok mah teu penting lah entong Ya heueuh. Bu Haji nuhun nya. Ayo mah. Jadi bejan poe-poe naonna nya. Bu Haji nuhun. Kan di bejaan mah. Nya. Si
Iya mah, isu ning rekira berubah na. Pilang bara mere makakolot, ieu mah duit kolot dijabal kene wae menang paribasana bebelokan di sawah, papanasan di sawah, cokot kene wae duit kolot ampun ah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Balik rotinan, menit temenang konsumsi. Kayak ngalatukan jambu ngora. Boleh banget beteng. Ma ayo di imahnya. Tak ngecok duituan akak ma. Biasanya ini masuk boga duit dan ngomong nama teu boga duit nah padahal mah aya di handapeun anggal. Coba aing nanya, mun ku aing amun teu dibere ku aing cokot di handapeun anggal. Sugana cager ya make ieu digodog. Panasna rarap. Yes. Naon Bella? Ya aing keur ngundur ieu Bella jeung salaki aing. Masa bisa kunaon? Panas tererep-erep Bel. Mau ya dirawat atuh is bawa ka bidan. Aing teu boga duit, geus make Apa boga BPJS? Alami teu boga aing. Iya diwajak cenah is. Dia teu sibuk. Ih, buka ini angan sia nih kinjem duit. Badak mana mah nginjem duit. Ieu aing mun boga duit mah mau ngundur nu kos kieu Bella. Iya, mah teu boga duit pisan is. Salah kisia cenah ngiriman wae. Yang ngiriman ge beak deui aing mah. Eta bedegong banget udah loba duit teh. Mane. Itu cenah haji endang cenah ngagadekeun sawah. Ini ngarekeun sawah ka aing. Sudah mana arek is. Cuma 20 juta sakotak cenah. Iya boga duit 20 juta mah cek aing mah ngundur nu kos kieu. Aing mah boga duit mah ku aing dicokot. Lumayan sakotak teu daang mah nya. Nu baru rung keur naon? Ngundur ieu ya, sugan sing mane anda kali. Terus roti ban lah aing wanita muslimah. Moal mantap asup kana otak ieu Anu solehah mah tuh. Ieu kalalaparan apa ku masih munduran daun balaka cidut. Yo, ieu teh penyakit ieu, tasnya penyakit diabetes, kolesterol, Iya, aing mah penyakitan. Iya eta saha nu gering. Penyakit burung di cager. Emang aing gelo. Tah, Saha nu gering sih? salaki urang. Kunaon salakina? Panas wae awak. Ya panas udah dipokok ku eta bawa ka dokter. udang sia teh. Pinjam atuh duitna. Bere cacingnya cacing sondari. Sia bobok cacingna. Segede Is, kita. is, manehna mah ngaji ge moal mantap dipake. Iya, paling ya gosip yang ada dengan kejon, yang ada angon. Please deh. Aku tuh roti ban pamer emas ya. Bajuna nu harga 550. Nyata kayak embungnya is baheula pernah diomongnya. Aing mah. Untung aing baju halusnya. Kali bahasa cenah si Bella mah bajunya eta deui eta. Oh, tara ganti aing mending nyeri hati aba Abang aing teh mah tara banyak. tara. Sia gandennya ha, teman-teman teuing mah. Oh, nyai ulah dunia mah nyai is ku aing geus di ganden. Untung aing mah tadi eueuh nu ngomongnya soalnya Mas aing. Yang malwanian kasih ama sungguh ta cowok nyaisnya. Ya, pinjam duit atuh ya. Awas sama nginjem duit, kos tetangga aing nu anyar wae di ditu di Parum. Kurang-kurang nginjem duit, kurang-kurang nginjem duit. Nyata mah tetangga mana nu nyari mah besti mah. Aing mah teh kami minjem duitnya. Aing kajual mas ge tutup, aing ngecrok sama Oda. Oda aya usinya. Arek ngecrok arek nambahan deui kamari buka hutang 100. Ya, balik ya teh hideung sang ecelok mah kami ini wah. Saya ngecrok ka saya, ngecrok ka sia teu garab duit ngalasian warek ngecrok ka aing euy. Terus arudi teuing aing. Ya, geus tak naon sia pindah deui ka dieu. Angga we ieu teu boga kejo, balik ka dieu teu boga duit ka dieu nya. Mulanya bunga jedog di mah bilik. Di ditu mah teu boga bat. Nya ditu mah boga tetangga mah studio tetanggana oge. Nya di Parum ada masing-masing teh hidang, teu kos di lembur. Aisyah usaha wae mah tahun-tahun mana tempoeuna sih. Ya iya emas. Masih Ulang. ya, masa bisa dijual nyaisnya. Radang usaha ge Ya, Kata lang raga, kata lang raga. Oh, saya depai, Kata lang raga. Juga bagi ka batur. Awet mainan mah kuduna mah nya weuteung. Tuh ngomong-ngomong nu batur rindir teh hidang. Nyakuan deh. Kuduna ge bebas. Gitu ge mana mah nya anak teh boga, salah kita boga. Kuduna mah manehna teh emas loba, duit loba. Yang emas aing gede, gulang masih aya. Gini odah kitu ge daang ge jeung uyah ge jadi jeung ulo pedah iis. Emang sia. Kuduna Kalau mah ge jeung garang teri. Ya, kuduna mah moda teh ngeunaheun. Oh nya naon manehna mah. Boga anak eta mah dikoledeng Iya mah. eta ieu jual. Haji endang nek kajual ngagadekeun sawah. Jore, yuk aing jeung cumponan setor imah. Iya hidang. Ini Hidup, ari sawah mah ngahasilkeun ya. Mama merah idona ide konyol. Geus ah, aing pusing ah. Mana bisa nguruskeun nya. Terus dua gebrot tah hidang ya. Stres.
Diam ya, paling pang ya kan ya ya. Ya, sumutan lu kitu mah sabang kudu kaput. Ya, Hidang nya. Ya. Nah, masa meni gede kitu jual tak naonnya 20 juta. Bolon. Ya, Isa. Saya kebantuin jelema teh hidang mah. Anjing mah arek kabendung. Jeung lalap ojong meureun nya. Sieum geus aya datang di WK lembur, ampun teh ya. Kadang marek pinjem deui duit. Pokona aing kudu nyumput. Sieun diinjem deui duit aing. Oh, udah geus balik encan nya ti sawar pinjem duit baru udah duit. Naon? Kenapa sih? Terus amprok deui jeung playboy cap gome. Playboy sih. Ya, kamari saha eta? Temen aku. Teman apa teman? Temen, emang kenapa sih emang ya? Kalau misalkan bukan temen, emang kenapa? Oh, kamu tidak. Aduh, aku kan cemburu. Kan kamu dulu pernah bilang ke siapa sih ya? Ke Bella. Si Ardi mah biasa aja gitu. Ya, tapi kan aku tuh sayang sama kamu. Seharusnya kamu bisa dong jaga perasaan aku. Emang kalau misalkan dia bukan temen aku, emang kenapa? Ya aku cemburu kan aku udah bilang tadi, aku cemburu. Kamu habis dari mana? Cari Maoda, aku habis roti ban. Sekarang mah aku sering banget roti ban. Tadi juga habis roti ban. Sekarang mau ke Maoda. Ya udah ya. Aku mau ke sawah dulu. Mau ngapain ke sawah? Ya itu kan ada yang tadi. Oh ya udah, kamu ke sawah aja ya. Sawah dulu ya. Ya. Emang nggak beli sawah sakit itu di tetan pawai. Bukan. Terima kasih. Tapi loba kene sesana modalnya watenya. Tuh, pamer. pamer duit di jalan. Ya, Keke ya. tuh. Keke aya nu ngabegal dah hayang. Apa dia nu kene? duitna sebenarnya ka dieu. Tuh. Kasbon mah hulu eta aja lah kasbon. Lain kaspon surat emas tuh, itu surat emas tuh. Cuma dusina BPJS jeung KTP. KTP. Nih kan si arek minjem duit. Tuh. Mau lain mah loba duitna aing. Tuh ATM ge bara-bara siki. Paling ge eueuhan eta mah. Ya, Ya kartu kredit paling ge. ya kadang ge duitna leungit. Moal Sombong, sombong ya. Ya jelema masuk sodako mah dijagaan kudu Emang sodako kudu bebeja nya isnya. Ya mana mah kudu bebeja Main mah kudu pamer. Main mah sadako nanti anu di jalan teh sisi jalan Oh, paling ge ngomongkeun 1000. wae Ya. teh nyaho. Hayang minjam teh dibere. Walah. Ngomong we teh gablok duit teh. Alhamdulillah loba kene sesana euy. Eta teh nyaho harayang minjem. Libat mogok ampun teh. Kudu buru-buru ka jero. Nyeput. Kudu ditulakan. Kadangnya tadi aing sieum geus arek ngicok deui duit ka aing. Aing kudu nyumput ieu mah. Aing embung duit kadang capek aing diinjeman ku si Iem. Ngena banget palingna mah nginjem anu kamari ge can dibayar. Mak! Tak kuningan Mak! 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 Terus balikkan si Mak teh. Mak! Ini pantun oge dikunci. Can balik itunya. Biasanya mah yakin wis balik dah. Mak! Can balik itunya. Duh, isaha dia nu nelepon. Aing mah boga kontrakan kok aing mah diangkat Can ge jatuh tempo geus nelepon wae. Gila banget geuning. Ngaringkukeul di dia mararogok tas roti ban meunang kue manteu. Tungguan Geus jempe sudah geus balik sih teh Pegel banget aing Urang tempo heula Geus balik cigana geus eueuh suara Anu Gusti kieu-kieu teh nyumput nyalindung ka si Iem. Gusti. Goblok malah sare teh hidung.
aing sieun budak teh masalah gogoroan deui. Ari sugan teh mah geus mantok. Aduh, dengan diselilat tuh balik-balik mau dah teh ka mana sih nang pohon. Apa? Oh, Gusti. Ini jam setengah molor di dieu. Ka mana ini? Oh, dah situ balik-balik. Terus arek balik sing hujan manten geus ceudem tuh. Sukan dewe ka dede ka emak Ngeunahan sare di luar. Mantok balik. Terus mantok balik aman meureun duit aing nonton ngecok gue ngecok. Gimana mun babari mayar nama? Ngaranna jeung anak oge da jeung anaknya. Ari duit mah eueuh dulurna duit mah. Naon teh? Ngecok we ngecok. Ikut kata kamolor mah di dia nungguan indung. Lah kegawe atuh yeum sate usaha. Ayeuna mah jadi pinteran aing jeung sia ge usahana. Oke. Balik kuat mau. Action. Mau ada we geus balik encan nya. Aing arep pinjem duit ribet tong. Kan ieu tinggi ya. Gak apa-apa deket oge. Apa orang kieu geus Tinggi. Mae ka dieu tak kitu tah. Ya orang di dieu tuh si Ardi di Heeh. Kudu nyemput ka kolong ieu mah. Aing embung duit ladang capek aing. Ih, si mah ampun teh